Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisitatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Nuka duanya eta idgham ngarana hurufna tengan aya genep-genepna nyaeta ya romim lam waw nun henteu kurang henteu leuwih arapalkeun dina idgham macana kudu asupkeun nun pae jeung tanwin kana huruf idgham. Contona teh nyaeta lafaz may ya'mal mir rabbihi kade macana mahiwal. Nun pae atawa tanwin diasupkeun kana huruf idgham terus dihijikeun. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin fin yanmulima. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra'i summa karrirana. Tafi idgham dibagi dua bagian bi gunnah hurufna opat nambahan nyaeta ya nun mim waw kaopatna eta kabeh kudu harus dibacana. Kaduana idgham bi ghairi gunnah hurufna ngandua lam ra sing marena eta kabeh dibacana ulah harus cara lafad malam macana sing mulus illa iza kana bi kalimatin fala tudgim ka dunya cuma sinwanin tala. Disyaratkeun dina idgham nun pae teu meunang aya mudgham jeung mudgham fih nyaeta nun paeh jeung huruf idgham kumpul dina sakalimah maka makam. Lamun kumpulna dina hiji kalimah seperti lafaz dunya izhar eta